Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagean anu ka 28 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagean anu ka 28. Kumaha salajengna sora cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Pamiarsa sadayana, dina poe eta sanggeus rengsek ngajajabkeun heula Neng Euis ka sakolaan. Harita lamsijan nuluykeun deui lalampahanana nuju ka kalapa genep, nyatana rek nepungan indung bapa angkatna. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Kira-kira tabuh salapanan lamsijan geus nepi kanu ditujuna. Kabeneran pasurya harita aya keneh di imahna, kitu deui Bu Rasmi pamajikanana aya keur nyiapkeun sapatu pikeun salakina mangkat ka kantor. Ren 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 ren. Sora motor Krypton anu ngagerung di pakarangan kadenge. Tangtuna pikeun Bu Rasmi jeung Pak Surya mah geus teu asing deui. Kana eta sora motor. Atuh harita keneh oge Bu Rasmi pok nyarita ka Pak Surya. Bapana geuning sada motor si Ijan. Cikan rek diilikan ka hareup. Nah karek ka dieu deui nya budak teh. Ibu mah asa sagok-gokkeun hayang pamanggih jeung si Ijan teh. Nya ibuna sok gancang ilikan ka ditu. Sarua bapa oge sono hayang tepung jeung si Ijan teh. Harita Bu Rasmi gancang ngoloyor ka hareup. Ari breh teh bener pisan. Di hareup lamsijan geus keur nangtung di teras. Ijan kasep
gancang ka dia atuh. Nah kamana we atuh. Ibu mah jeung bapak ngarep-ngarep wae. Ti harita ti saenggeusna gering meuni plengles teu kadieu-kadieu deui. Cek Bu Rasmi, mani bungaheun akar ku ayana Lamsijan datang ka imahna teh. Hapunten Bu, sanes abdi teu emut. Namung nya kitu, abdina aya wae pamengan. Ibu sareng bapak damang Bu, ucap Lamsijan bari munjungan ka Bu Rasmi. Alhamdulillah Ijan sae. Hayu gancang ka jero, tuh bapak maneh oge. Aya keur nungguan wae maneh. Cek Bu Rasmi bari nuyun leungeun Lamsijan dibawa ka jero imah. Sanggeus aya di tengah imah, Lamsijan tuluy wae sungkem ka Pasurya anu dianggap bapana sorangan. Padamang, hapunten abdi nembe tiasa nepangan deui Pak. Teu naon Jan, anu penting mah hidup sehat, usaha lancar, jeung dijauhkeun tina balai. Keur saayuna mah alhamdulillah bapak oge sehat. Ari ka Ciamis teh geus acan Jan. Entos Pak, harita oge abdi teh teras uwi heula ka Ciamis. Daongko hoyong tepang pisan sareng pun biang. Cek Lamsijan bari terus diuk hareupeun Pasurya. Sementara eta Bu Rasmi ngoloyong ka dapur heula pikeun nyokot susugu. Nya syukur atuh ari geus nepungan indung maneh mah. Da sakuduna kudu ditepungan. Karunya ongko bisi lila teuing. Ari jeung si Euis kumaha masih keneh hubungan? Bapak mah nanyakeun sote, peda sok inget wae. Da bapana si Euis teh kapan kitu pisan adatna. Mohon Pak, masih keneh. Ari perkawis bapana mah anger we dugi ka dinten ieu oge teh acan robi-robi. Malah anjeunna teh kalah pisan kalah pisah sareng bojona. Denya kitu gaduheun deui bojo nu anom Pak. Da kitu tah ari hawa loba duit teh gogodana ukur di awewe. Denya kitu ari teu kuat-kuat teuing mah loba daun ngora daraek ka laki kolot. Anu penting mah loba duitna we meureun. Cik ari hidup kumaha atuh jeung si Euis? Masih keneh teu dipanujuan ku bapana? Numawi Pak, abdi ka dieu teh ieu teh sakantenan we bade nyarios ka bapak ngeunaan paniatan abdi. Muhun ieu mah mamanawianan diparangkeun ku Gusti. Abdi teh seja bade ngalamar neng Euis we. Sok sanaos ari bapana mah teu acan ngawidian. Tapi kumargi posisina tos pisah janten anu bojona. Nya anu tangtosna teh tuang ibuna we Pak anu tanggal walerna. Nya alhamdulillah syukur pisan atuh ari hidup boga niat kitu mah. Bapak di dieu jeung indung maneh kacida bungahna. Atuh syukur-syukur mun sakalian jeung akad pertikahan eta leuwih alus. Tapi bingung oge ketah keur walina ari bapana teu panujueun mah. Kira eta rencana ngalamar teh Jan. Pan bapak di dia yang nganter meureun. Ulah hariwang masalah biaya makeun lah ku bapak ditanggung. Jeung deui hayang sabaraha emas napikeun tuker cincin Jan. Malah mun hidup engke geus dirapalan mah langsung we bawa pindah ka dieu. Masalah imah mah ke ku bapak pangmeulikeun di kota. Kitu ceuk Pasurya anu milu bunga ku ayana Lamsijan boga rencana ngalamar neng Euis. Aduh, hatur nuhun pisan Pak sateu acana oge. Tapi ari perkawis Ali mah abdi tos gaduh saalit. Wios teu kadah ngagaleuh deui Pak. Ongkoh neng Eusna oge keur saeun ieu. Pamit aya wagelan mah mungkin dinten Rebo minggon ieu rencana abdi bade ngalamar teh Pak. Satadina mah bapak teh hayang mahanan maneh Jan. Daya ieu atuh sakalian meuli emas 100 gram 200 gram mah. Tapi ari kitu kahayang maneh mah nya terserah we. Engke we ti bapak mah jeung mas kawinnya.
Sekalian dihajatkeun sing rongkah ku bapa di dieu. Ceuk Pasurya najan rada kuciwa alatan lamsijan embungeun di bahanan cincin pikeun ngalamar ku dirina. Nyajan wayahna isukan ari kawin mah pasrahkeun we urusanana ka ibu jeung bapa. Hidup mah ulah teuing mikiranna naon. Sagalana ditanggung ti dieu. Hidup mah nyawa-nyawa aya we Jan. Cek Bu Rasmi mairan. Kitu ibuna. Urang jang hajatkeun pisan mah. Daong ko urang macan pernah ieu hajatna oge nya. Urang edankeun we hajatna. Tah isukan mah Jan tangtukeun wae sakalian poe jeung bulana dina acara ngalamar teh. Mangkat ngalamarna ti dieu barang jeung bapa katut hidung maneh ajakan. Ngadengi kitu pikeun lamsijan mah tangtuna kacida reugreugna. Sabab asa jadi boga pangganti bapana anu geus eueuh di kieuna. Dirina ngarasa kagagas ku sikap Bu Rasmi jeung Pasurya anu sakitu bageur jeung belana. Mohon mangga Pak, abdi ngiringan we. Mung hapunten, ayeuna mah abdi moal lami ieu teh. Kumargi bade teras ngajeput heula Neng Euis. Enjing dinten Salasa panginten abdi ka deui Pak. Oh kitu, nya karep atuh. Tapi omatnya isuk mah gancang ka dieu deui. Kapan can dahar maneh teh? Hayu Jan, dareula Jan. Kabandan bapa oge can dahar ieu teh hayu. Satuluy nama sanggeus aya kasapukan kitu mah. Lamsijan dahar heula bareng jeung indung bapa angkatna. Sareng sena dahar, Lamsijan tuluy pamit ka Pasurya jeung Bu Rasmi. Kalawan dijajabkeun nepi kana teras hareup. Pasurya meuni omat-omatan deui supaya Lamsijan mangkat ngalamarna ti imahna di kalapa genep. Teu lila sanggeus motorna dihirupan, Lamsijan laju nyemprung rek muru ka sakola desa Sindang hiji demi ngajemput Neng Euis bebereuh manehna. Dina waktu anu sarua tepatna di imah Neng Euis nu aya di Cijulang. Paheru sakulawarga jol datang deui tanpa ngiberan ti saanggalna. Atuh kayan ieu tangtuna pikeun burita jadi rada kaweur oge. Sanajan teu ari ruas mah da pikirna geus buleud rek ngajentrekeun kaya anu sabenerna. Jiga biasana burita narima tamu sakumaha mistina. Di barung ku Budi Marahmaina, burita ngabagiakeun tamuna di ruangan anu geus disadiakeun. Geuning Paheru. Bage apa? Kumaha daramang sadayana? Mangga lalinggi Pak. Cek burita. Samantara tamuna tuluy gugek dariu sanggeus sasalaman heula jeung basa-basi saperluna. Menang sawatara waktu mah kayaan di rohangan tamu karasana semu kaku kararago. Ukur hawa tiis jeung lampu kristal nu ngagantung di langit-langit jadi saksi tanpa bisa mere saulas jalan pamentasan pikeun mukakeun rusiah dina hatena masing-masing. Dina jero sepi anu teu wajar eta suara jam dingding ngadak-ngadak kadenge cerek cerek cerek. Sorana persis pisan kawas deg-degana jajantung jalma anu nepi ka ayeuna teu wani pada nyarita. Dina waktu eta maksakeun Paheru muka obrolan. Aduh, hapunten anu kasuhun ieu teh pangarsa. Rehna simkuring sakeluarga datang tanpa ngibran heula ieu teh. Oh, teu sawios-wios Pak. Adi mah bingawe nu aya. Mung hapunten ieu teh. Pami dina penyambutanana teu sapagodo sareng mana salira. Teu nanaon. Anggap we tamu biasa.
pengkopan urang teh sakedeung di oge bakal jadi kulawarga, jadi besanan. Tapi keke ngomong-ngomong ari Pak Daud ka mana ieu teh? Cek Pak Heru bari luak lieu. Samemeh ngajawab, burita nanangkeun heula hatena, sangkan teu kabawa ku perasaan. Satulina pok cumarita sajujurna. Nu mawi Pak Heru teh tos aya sasasih mah panginten. Pak Daud teh teu aya uwih. Teu nya kitu geuningan anjeunna teh gaduheun deui nu anom. Padahal abdi mah di dieu teu boleh ngantosan. Da hoyong nguping kumaha pitungkasna. Kitu tah Pak Heru. Pak Heru jeung Bu Santi pamajikanna jadi ngejat waktu ngadengi keterangan kitu ti burita. Manehna teu nyangka mun Pak Daud boga pamajikan deui. Sedengkeun Jang Deni mah kalah mesem bari nenjo potoneng euis anu nu nabing dina dingding. Ya Allah, baru bukan nu ngora. Nyatira cenah mimitina burita. Aduh, kumaha atuh ari geus kieu rencana urang. Cek Pak Heru jadi kaget jeung bingung. Dume pamaksudana datang ka imah. Sedengkeun ayeuna Pak Daud eueuh. Satadina teh rek muguhkeun poe lamaran ka Pak Daud. Tos lami Pak. Tapi ari katohian mah nembe sasasi kapengker. Nu mawi abdi teh Pak sakatenan di jalanan mun perkawis eta teh lamaran ti putra Bapak. Panginten kangge saeunangeun mah abdi anu nangtoskeunana sanes Pak Daud. Mung nya kitu sateu acana. Abdi bade nada dihapunten we. Hapunten anu kasuhun. Sakadik oge taya maksad ngaruntageun harapan tuang putra. Mung kanggo saeyeuna mah dugi ka waktos anu teu terbatas. Abdi sareng pun anak moal wakatiasa nampi rencana Pak Heru sakeluargi panginten. Barang ngadenge kitu, Pak Heru jeung Bu Santi jadi ngagepeg. Sabab sanyana burita geus nolak sacara lemes nyarita kitu teh. Komo Jang Deni mah sapada harita beungeutna reup geuneuk rai pias. Amarahna ujug-ujug ngentab dumeh asa disapirakeun. Komo atuh da manehna mah nyahoeun yen neng euis teh bogaeun kabogohnya eta lamsijan. Jang Deni jol nyentak. Nanaonan ieu teh Bu? Naon maksudna? Ulah coba-coba ngahina ke keluarga kuring bisa jakal Bu. Kitu cek Jang Deni setengah ngancam. Tapi pikeun burita ku ayeuna hal eta manehna yakin yen Jang Deni lain pamuda anu bisa diharapkeun. Sabab ayeuna oge kanyataanana geus wani kitu, komo isukan atuh mun nepi ka jadi salaki anakna. Hampura Ibu Jang. Sabab satadina oge kapan di antara keluarga urang teh can aya perjanjian naon ari nepi ka paheut yen di dieu rek nampa lamaran mah. Lantaran seperti anu tos kauring aku sadayana waktu harita mah mung acara ngawanohkeun wungkul. Sanes kitu Pak Heru? Cek burita bisaan pisan ngajawabna teh. Da memang kitu sanyana. Atuh pikeun Pak Heru jeung Bu Santi dikitukeun mah manehna oge teu bisa menga. Da bener pisan can aya omongan ngajangjikeun ka palebah dinya mah. Tapi dumasar manehna oge ngarasa jalma beunghar jadi gengsi mun kudu eleh kitu-kitu wae mah. Antukna Pak Heru jadi ngambek najan teu ari maksa mah. Nyari pikeun kuring onaman mah teu jadi masalah, tapi hampura yeuh. Sabab anak kuring mah can bisa narima. Jadi wayahna salagi neng euis can ngomong langsung mah si dia nih pasti nungguan kepastian di jenisna ieu teh. Sapada harita kayaan anu satadina adem teh ngadadak asa jadi nyongkap panas. Komo nalika neng euis jeung lamsijan pak gurutak daratang mah kayaanana meh-mehan teu bisa dikadalikeun.
Tapi untungna Jang Deni inget karena kasaktian Lamsijan. Jadi kapaksa najan amarahna ngabubulak, manehna kudu bisa nahan diri heula. Kayaan di rohangan tamu teu beda jeung di ruang sidang nalika Neng Euis ditanya ku Pak Heru. Sedangkan harita Lamsijan teger diuk sagigireun Neng Euis. Ieu teh Bapak marek nanya we ka Neng. Cing sabenerna. Bapak rek nanya nu sabenerna sabab selaku kolot si Deni ngarasa boga tanggung jawab ya. Nah bener sakumaha nu geus dicaritakeun ku Mama Hidep yen Euis moal bisa nampak panglamar ti anak bapa. Kade pikiran heula sing asak bisihan jakal tungtungna. Kitu cek Pak Heru bari ngarerer ka Lamsijan. Ngahaja ngomongna rada ditungtungan kun nada ancaman pikeun mangaruhan pikiran Neng Euis. Hapunten sate acana oge Pak. Panginten ari pamadagan abdi mah sami sareng pun biang. Janten wayahna moal tiasa robih deui Pak. Cek Neng Euis bari tungkul. Sementara ari leungeunna mah nyekel kana leungeun Lamsijan. Atuh pugowe Jang Deni mah anu nempona sasatna muriang teu nirisan. Otakna lieur sirahna panas ningali kitu hatena jadi kahembos. Tapi dalah dikumaha deui dirina teu wani ari kudu adu hareupan langsung jeung Lamsijan mah. Hatena ukur bisa ngageremet. Dakoan sia walas ti aing. Manasina aing rek cicingeun. Jang nanaon aing loba duit mun teu bisa numpurkeun sia Lamsijan. Kitu ngagarentesna hate si Heru. Ih Deni. Sementara Pak Heru ukur bisa nembongkeun semu anu angkeub saking ku kuciwana. Sarua mahena oge teu bisa ari kudu maksa secara langsung mah. Kalawan teu loba basa-basi deui, sanggeus ngadenge kaputusan kitu mah ti pribumi. Pak Heru jeung kulawargana tuluy amitan ka burita. Nu saterusna najan dibarung ku rasa nyeri hate. Pak Heru, Bu Santi jeung anakna Jang Deni ti luarna undur diri di hareupeun burita. Bari jeung langsung we ngaleos teu sasalama salaman acan. Angin peuting di Cijulang nyapu halimun kai jati anu ngajajar di sisi jalan. Sakali-sakali laleur peuting ngalayang ngaliwatan lampu tembok. Siga surti kana kayaan yen bakal aya kajadian anyar anu datangna tanpa dipiharep. Di jero imah sanggeus kulawarga Pak Heru ngaleos tanpa ngantunkeun salam. Kayaan jadi ngagantung. Teu beak ku tarang, teu beak ku kuring, teu beak ku nyeri dina hate. 3 menit kahiji sanggeus panto hareup ditutup. Taya saurang oge nu nyaritana naon. Neng Euis nyakaleungeun Lamsijan pageuh. Sapageuh harepan jeung sakuat dirina menta panyalindungan. Kang, abdi sieun ku si Deni Kang. Tenang Nyi, panaya akang. Salagi akang aya keneh mah. Seeutik oge si Deni moal pernah bisa noel-noel acan ka Neng. Cek Lamsijan nenangkeun pipamajikeunana supaya pikiranna tentrem kalawan bari nempelkeun bibirna kana tarang Neng Euis. Neng Euis ngawalon ku sora manilaun. Kang, aya keneh mama na kursi ningalikeun ih. Atuh Lamsijan jadi gugup jaba era manehna karek sadar kapan burita teh masih keneh diuk dina kursi sagigireunana. Atuh beungeut Lamsijan jadi beureum
Kitu deui Neng Euis anu milih nyuuh kana da dalam sijan. Burita semu ngabalieur era parada. Tapi salian teh eta aya rasa kahariwang anu ujug-ujug nyayang dina jero dadana. Harita Burita tumanya, Jan, ari rencana teh arek tulus poe Rebo moal. Mohon bade Bu, insyaallah. Mudah-mudahan teu aya halangan harungan Bu. Nya syukur atuh. Ibu nanyakeun sote ngarapuguh persiapan di dieuna. Coba ibu hayang geura tere jongjon ari si Euis geus dilamar mah. Jeung deui mun bisa mah ulah lila teuing nya kana waktu kawinna. Keun we masalah bapa nama kayak digerowan ari mangsana ngawalian. Mangga Bu, ku abdi bade diusahakeun. Mung hapunten upami dina prak-prakana teu sapagodos sareng anu dipiharepkeun ku salera ibu. Da nya kitu abdi mah teu aya kagaduh sakibuktos Bu. Ulah jadi pikiran masalah nu kitu mah. Dan nu penting mah salamet kalawan unsur langsar. Atuh cenah dina mangsana mun hayang pesta. Tinggal nyarita we hayang sabaraha poe pestana ku ibu pasti ditedunan Jan. Cek Burita dari anaker nyaritana. Sedangkan pikeun Neng Euis jeung Lamsijan tangtuna kacidareugreugna. Cag ayeuna urang tunda heula guaran ngeunaan Neng Euis jeung Lamsijan. Ayeuna urang sami-sami bandungan heula carita ngeunaan keluarga Paheru. Di perjalanan nalika balik ti imah Burita, Paheru ngajakeula nyimpang ka hotel Napa Daud anu aya di Pangandaran. Ibuna, ayeuna mah mending urang elikan we heula Pa Daud. Susuganan aya di hotel na di Pangandaran. Bapa mah asa panasaran, arek kumaha sikapna ku ayana panolakan ti pamajikanana. Nya hayu atuh Pak. Sakalian urang teh kudu menta pangwiwirang dabungan manehna bareto geus wani ngamprokeun anak urang. Tak kitu Pak, leres jeung cek Mama. Urang peres sekalian lah Pak Daudna. Atuh syukur-syukur mun hotelna bisa ka pemilik urang Pak. Pak Heru unggut-unggutan bari tetep tonggoi nyetiran mobil. Saterusna nalika geus nepi ka arah Tugu Pangandaran, harita mobil dileok dipengkolkeun nuju ke arah hotel anu teu jauh ti sisi basisir Pangandaran. Sanepina di hotel, Pak Heru nanyakeun perihal Pa Daud ka salah saurang stafna. Tapi tetela numutkeun keteranganna yen Pa Daud geus aya kana sabulan leuwihna teu pernah datang ka hotelna. Kajaba teh eta stafna mere di katerangan ngeunaan ka pangurusan hotel anu sapinuhna geus aya dina leungeun Burita. Ari Pa Daud di mana atuh cicingna ayeuna? Pami sakaterang abdi mah ajeuna teh di Batu Karas Pak, di Bojon anu anom. Cikan-cikan bisa teu menta alamatna? Tanya Pak Heru. Saterusna si staf teh nembalan bari mere alamat lengkap imah Pa Daud nu aya di Batu Karas. Sanggeus jantre kitu mah tidinya Pak Heru kapaksa kudu balik deui ke arah Cijulang demi nepungan Pa Daud. Pamiarsa sadayana, sapertos anu tos kauninga ku sadayana, satu tasna nyobaan anu kasabraha kalina dina rangka ngakalakeun Lamsijan. Pa Daud gawenangan ukur hulang jentul tanpa tujuan anu jelas. Komo tisaprak gagalna si samber nyawa. Sabab nepi ka kiwari oge beja ngeunaan si Bayu Ireng jeung batu hideungna teu kadenge-denge deui. Na pamikiran Pa Daud teu sudi teuing ari kudu ngadon nanyakeun kanini kuncen mah. Lantaran dirina bisa jadi korban kaganasan nafsu sinini. Harita Pa Daud keur ngopi di tengah imah bari lalajo TV
dibaturan ku Bumia salaku pamajikan ngorana. Neng, ari ditambak hurang can setor duit gitu. Pada biasana sok tanggal 8 likur. Nya biasana sok 8 likur oge sok geus transfer eta teh. Duka tukang da teu acan diilihkan ka bangna oge. Maneh mah lain ilikan atuh ka ditu. Pan nyaho ari tanggal sakieu teh keur memejeuna sareureut duit sareuseut. Nungguan gaji maneh sok dilapisan. Cek Pak Daud satengah nyalahkeun ka Bumia. Ongkoh pan zaman harita macan aya SMS banking. Jadi mun hayang nyaho aya henteuna duit atau nu transfer teh kudu ngahajakeun ngilikan ka bankna. Tapi karek oge Pak Daud nyarita kitu. Nah atuh. Hari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.